keangkat Pak RW. Duh, telepon deh. Assalamualaikum Pak RW, mohon abdi. Aduh, punten tadi tenuju di jamban. Kumaha? Waduh. Jadi ayah warga anu ti luar kota karek datang. Oh, mohon. Mohon. Siap, abdi bertugas langsung menuju TKP Pak RW. Siap, siap. Iya, atur nuhun. Assalamualaikum. Tugas euy. TW masker atos, antiseptik, oke, motor. Lanjut. Kempes deh euy. Coba motor teh geus kurinyuh. Kempes deh. Hei, Rizky tutup wewe euy. Meureun euy awewe teh anu warga di kota teh jeung teu make masker teh. Nu sampeukeun euy. Punten teh. Ya, Al. Aya naon? Ieu jodoh teh geuning meureun nya. Boga budak hiji, dua eta cukup lah. Ngadon ngalamun ari si Al. Ini teh aduh. Nya ieu bade sumaros teh bade ka mana ari teh atuh ieu teh. Mohon ari teh tos diam-diam. Antos ari ojek. Oh, aduh, keur musim ayeuna teh kan ini seueur penyebaran virus corona atuh teh. Covid teh geuningan 18. Sanes komit atuh Al. Anu Covid. Covid tah eta nya kan alasan teteh teh mun keluar kudu ngangge masker. Alhamdulillah. Kudu ga masker terus jaga jarak oge nya. Jadi Jaga jarak. nah iya jaga jarak tuh. Ya, pas teteh oge kami teu penting-penting mah tong kemana Namun kalau kesan abdi nu penting Al. teu gaduh masker atuh. Teh gaduh. Ah sia. Saya bawa siaga da ieu mah nya. Ieu mah itu sama tetehnya mangga rae maskerna nya. Aduh. Bumi di luhurnya di itu nya. Mohon. Mungkin bade aya himbauan penyemprotan ya. Oh, mohon Kabar mana? ka ditu Mohon nya. mana? Kabar-kabar. Iya.